Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, abdi jeung rencangan abdi di kelas 12 IPS 1. Wasta abdi nyata Dela Yarisuni Saputri. Wastapun Ajeng Monika. Wastapun Adi Ramdhani. Wastapun Sandy Setiawan. Di dieu abdi sareng rencangan abdi bade ngajelaskeun tentang sinopsis film I Love You 38.000. Anu kahiji, anu bade nyanggakeun materina nyaeta ku Sandy Setiawan. Ngajelaskeun identitas film yang nyaeta I Love You from 38.000 feet. Tayang perdana nyaeta di 5 Juli 2016. Genrena nyaeta drama, sutradarana Asep Kusdinar jeung penulisna Tisa TS, produserna Richard R. Pondag, produksina Screenplay Production. Pemainna nyaeta Michelle Judith, Rizky Najar, Derby Romeo, Tanta Ginting, Rizky Cuaca, Farel Bramansta. Terus durasinya nyata 1 jam 42 menit. Di dieu sim kuring arek ngabahas sinopsis atau carita nu aya dina film I Love You from 38.000. Nah, film ieu mangrupakeun film anu bergenre drama Indonesia anu rilis pas tanggal 5 Juli 2016. Film ieu anu dilakona ku Michelle Judith jeung Rizky Nazar. Anu digarap ku Asep Kusdinar. Film ieu nyaritakeun salah sahiji gadis anu asalna ti Jakarta nyaeta anu ngaranna Aleta. Manehanana bogaeun beban hirup dina keluargana nyaeta dipaksa kawin ku indung bapana. Jadinya si Aleta indit ka Bali supaya manehanana bisa liburan. Nah, di Bali manehanana papanggih jeung lalaki anu ngaranna Arga. Nah, Arga salah sahiji mahasiswa anu aya di Bali. Si Aleta minta bantuan si Arga supaya pangneangankeun tempat panyicinganna sama di Bali. Ku si Arga si Aleta dibantuan dipangneangankeun tempat panyicinganna nyata di apartemen. Jadinya unggal poe si Arga jeung si Aleta sok bebarengan pas-pasan si Aleta manehna boga hobi anu sarua jeung si Arga nyaeta hobina berpetualangan di gunung. Nah, jadinya si Arga ngajakan si Aleta keur berpetualang. Jadinya si Aleta jeung si Arga merasa nyaman jeung aya timbul rasa nyaah. Jadi maranehanana bobogohan. Nah, jadinya si Aleta nyaritakeun beban hirup nu kumanehna dirasakeun ka si Arga. Si Arga mere nasehat ka si Aleta supaya si Aleta indit deui ka Jakarta. Nah, pas ka isukanana si Aleta indit ka Jakarta balik jeung si Arga ngajanjikeun ka si Aleta bahwa si Arga engke arek manggihan indung bapana ka Jakarta. Manggihan indung bapana si Aleta supaya si Arga arek ngalamar si Aleta. Nah, jadinya si Aleta nundungan si Arga tapi si Arga henteu memenuhi janji manehnana. Jadi kapaksa si Aleta dijodohkeun jeung lalaki anu ku indung bapana dijodohkeun kamari. Tapi pas pertengahan jodohna si Arga datang ke si Aleta. Nah, artinya si Arga nyaritakeun kumaha kejadian sebenarnya. Padahal si Arga pas arek indit ke Jakarta, si Arga kecelakaan dina kapal. Jadi si Arga teu bisa indit ke Jakarta. Jadi si Arga jeung si Aleta jadina papanggih. Kakurangan tina film ieu nyaeta numutkeun ka grup urang film ieu tepati nyugemakeun sebab eta durasi pondok sareng caritana pondok pisan sehingga penonton henteu ngartos hakikat film. Kaunggulan film ieu nyaeta pemain tiasa nyangking ekspresina supados urang penonton tiasa ngajalankeunana ditambihan ku carita film romantis nu ngajantenkeun urang remaja. Mau sakitu anu ku abdi sareng rencangan abdi didugikeun tentang ngajelaskeun resensi film. Apunten bilih seueur kalepatan sareng kakurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.